masih diculik. Udah si anjing. Usik. Anjing celaka sok sia. Sok usik kayak mah. Beki anjing. Beki anjing. Beki aing yang tibatan aing kudu ngalesatkeun maneh mending labok hitut aing. Beki anjing. Ngalesot. Beueur anjing di leutik itu. Abina-bina ting ya. Naon? Gelut aing hayang make musik. Oh, make musik. Hayang adil gelutna, lamun hayang perang adil, make kalah. Make kalah. Ya kalah. Kumaha carana urang gelut di jero kalah. Malah make lepri. Naon lepri teh? Wasit. Oh, nya siapa? Ai wasit naon? Bukan nyaho itu. Wasit teh nu ngatur pertandingan ieu. Bebas gelut di jero kalangan lamun kaluar ti kalang disadap kriwit kudu eureun. Tah. Disadap kriwit kudu eureun, teu meunang neungeul. Ai di jero mah bebas di jero mah ngan kaluar ti kalang eureun. Aya sadap kriwit. Jadi doa. Di jero aing. Di jero tah. Luar. Mana eta luar. Aduh anjing luar euy. Mun di jero di kitu bae ya. Luar euy. Jero. Ya. Jero tah. Luar. Mana eta luar eta kalang tah. Aduh eta kalang deui. Anjing di luar euy. Lamun di jero dikit ya bae. Sok asup deui atuh. Sok asup deui. Buat melok ka mana? Itu jero. Luar. Pupus anjing licik goblok. Licik sia anjing. Lagu rek teungeuh ku aing lumpat di sadap kriwit. Kadekeun kriwit anjing dilepok ku aing. Naon? Melek di koro. Hah? Pang neungeulkeun punuk. Hah, sok direut. Anjing sia mun diharare sini beda tulung we. Goblok bibit kana lak-lakan. Lain nu kitu aing mah hayang silih kebung sia kali ewang. Hayang make musik. Oh, make genyering we. Syah.
disangka aing anakna si goblok mah eta sakitu juri demi bau bol goblok palingan teu make kolor si goblok ge aduh palingan hansel anjing goblok liang bola yang dicolok ini yang dicolokan yang waduk aing anjing aduh jauh dicolok bola ini anjing ayo ke aing kayak si modoy anjing bau tai anjing bau tai anjing goblok tai sian itu bau tai anjing bol manehna
Sok siap kita. Berkat. Ya. Aduh. Mari kapayun saya. Jangan lagi apa yang tempat tu apa? Ayo guys di cebor mah pada pari we. Udah jauh mah pari di cebor mah seger. Kalau limis datang gitu. Karo ramis apa? Aduh. Sapit ya. Make kecap-cap bango abah. Rana kadua. Goreng. Balik, sok siap balik. Ya balik karena kalau kurang keluar bae warisan yo lah. Mana makan tinju tong pipiluan. Orang jeung babaturan ya mah. Tong pipiluan gelut we. Anu aing mah pantong aing masuk. Puas di paok. Alasia balik. Alasia balik. Alasia balik carek atuh. Aing geus balik. Carek atuh abah. Si Lanok aing carek atuh. Calik Pak. Oh, calik. Calik. Dunungan nyarekna calik abi. Abi calik deui. Enjing dikaji ha. Oh, di dia ah. Punten mau sekali lagi ah. Enjing gaji gedeannya. Kopi kelo. Kalian Ayo nama geus. Iya, pegan. Ya, sames. Kacek blok. Aduh, Lawan cerenya ya.
kan biasa nama tarang lila. Urang mah kan ngomong main balik lu kopi beuris kana panon. Udah awut-awutan mau ki Garunda. Semes. Bengen. Kecrek. Aduh, kadereng. Berkat. Buntuna. Salah tuh kira salah balik tak ada untuk aing tah. Sok teh mah. Paling pengen kuda wegan hese kuat ku peremus anjing teh. Dogan teh kumaha? Haji. Ini wayake membongkar. Mun urang aja. Kalau ngapi. Siapa kasih itu hanya jelema mesin kuda bogan anjing teh hulu aing dijejak dibajak jendok dia. Nagen sok tah alah ayo ada ya dipencet bae eta biasa Assalamualaikum. Dah mang hana. Aina mang. Kumaha mun monyo ya. Kadung pojo. Aduh monyo abdi nuju di nama. Nu gendut. Aya sakintal. Aduh abdi nih nyaingan. Saingan naon? Ani mah nyok ngamak. Mah momo yuk walan mah ngar momo yuk mah anu mama mah nim wae
Ayah mama maneh mon. Respon. Meni aya nih mon. Respon. Mamah nih meni mamah jangan nge mamah nih hane. Hari mamah bomo ngena nino nyok mamahnya. Pasti deh. Nyong hanya mama. Nuwani ngai ngok. Kapung, hadir. Nguat tanah ayo. Ayo. Mana jangon nih? Turunan Pangandaran yo. Negara yang ngobrol ya. Sarua. Oh, ini. Jingkang teu ayanya ingkang suku pincek ingkang saya teh kowe Itu jarak-jarak kana keri. Ni hareup wani mah nong indungan. Ngabongohan. Lamun maneh ngalangi-langi dalanang nyangat nyok madepung malamu mangamrong nyoho. Ni mamulu. Mun maneh ngalangi-langi dalanang nyangat nyok nyerah ngeundu inu. Aing. Lamun maneh ngeuninganya, lamun maneh ngalangi-langi nyok nyerah ngeundu inu. Abot, bulan. Nyanyi maneh luhur mandemunyi mana mangami ya manhangi kemangani. Nah, aing muat aing. Oh, mun bener maneh lalaki dalanang jangan. Ngene durian ka urang. Oh, nyerah nganu inyu. King jepet king. Oh, di mana ya? Sebrek sorangan. Naon ditolong ya, aya naon ya? Waduh anjing. Sikina genep. Pedas. Loba-loba teuing. Rene. Duh, nyunan. Wawangi dulungan. Jadi pangaruhnya kayak kuda ngobrol karek nyada. Baca orang wow. Nyanyi. Ayo. Murid ini baik. Orang ngarengan. Kata sergin. Ni men. Ni men. Pinahan mo. Mata bungkul. Allahu Akbar. Ini rawi deui. Aduh ini rawi deui. Anjing. Nu aing aya nu ngengel.
nu aing aya nu makanya bro itu lain di mana pas camping di kumaha di sepitan si gareng mah dateng nyurigakeun atuh tadi mah anu wawangi nulungan nuh ni men pinahna mool teuing pernah di kumaha ku si gareng layar atuh kanya Ngomong naon teh? Oh. Ya cenah. beak jeung akar-akarna ku si gareng aduh ampun tobat teuing Penasaran. Ayo. Kang tuh dipemper paingan kamu ya Jeung dina sarung. naon Kang ngisingan mana bener teh ngelebok naon nah katingali naon nah tai teh awir-awiran gila Hari sebelah mana sih teu bareng padahal dibisambiakeun keri teu bareng jeung rombongan oh latihan heul enas tiang toma parah Astra jingan pun balang malayang satengahing kekanawiaketan karwan tipane kauning aku patiya madak ni anu milarian mang cepet gacan kapernak larantanana barang aya nu sumapat nyugunkeun pitulung ka ieu patiya madak bukit sangat bukit jelas yakin ieu manusia anu nyamat-nyamat nyuhunkeun senjata pitulung mas bapak tenirakaton mas mana andang sang ia madak dinera mengadeg dan ya mengadeg
cing dengekeun aya nu sumamat tulung kadege teh kaca tulung tanya ke dia tulungan saha aja walah siga jelema yang dinanaon itu mang sate teu make sate mang oh kerupuk bungkul saya ketika bingahan agak abdi panentah diselamatkeun telaut punten dupi mang teh jalmi punten malah nyuhunkeun di balang dupi mang teh laras jalmi nya sumuhun atuh abdi jelema oh jalmi sumuhun punten Jawi yo ya ngaru maos kita jalmi laib Ari mang teh kunaon kakaleangan di awang-awang terus biasa milari anu amis-amis kan sarupa nimbung buahan Ari mang saha aran ai kakasi mah abdi teh cepot saha anu kaget ini nyuhunkeun di walor anu jujur saha mang teh kakasih teh nami abdi teh cepot nya iya gitu calon panganten teh gitu sedengkeun numutkeun keterangan Gusti Prabu pangpang cepot ai pangpang ngawujud nunuman dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teh tetapi nah ieu jadi pakusut kieu di mana mah abdi teh titu maritis Allah akur kancan kagungan bapa atuh kandenan sahara mah teh ai bapa abdi teh semah kaget kun merah ya nama papa lawan sila saya deh sarwa akur ngaran sarwa tempat sarwa bapak sarwa nganu teh sarwa pasalia teh beungeut ya sedengkeun beungeut ngawujud nunuman bang cepot ai bang teh ngawujud jadi satria tapi nah bang cepot teh kieu moal gede mah bang bleung kunaon sing anu kaget tinggal abdi waduh lain kaget deui get teh bukan apa kieu kaula teh diutus ku Gusti Prabu Supadewa mohon kaula teh piwarang milari nyaeta pijodohan anu geulis putri mahkotanya putri raja tina negara Abang Samudra
Ai putri raja teh palai rakirabi palai kagungan caroge nikah anu mau ieu mung sumpahna moal kagungan caroge upami sanes kajalmi eta cenah kantos tepang dina impian kakasina teh cenah cepot nyepang teh imah nu kantos tepang di impian tah wayahna sing bade disuwunkeun ridho kalih leah mana ngiring we ka kaula kapepet dia waktu ya wayahna ngiring sing habatos maki lamun teu bukti poe ieu putri raja bade bunuh diri kumaha upami sanes ka abdi ieu mah anu penting mah abdi nyanak bukti we yen cepot Semar tumaritis gua diparantos di Bandung cenah sanes kantu diwangsulkeun deui ka dieu saya itu kitu mah tapi perjanjiannya upami itu geulis kawinkeun upami goreng patut mah abdi mah jajabkeun ka dieu iya terus saya hayu kacang dulu ajak bawa saya kocap pawon tening di negara Amang Samudra Dewi Lesminiwati anu teu sabar ngantos papacananana di palar oyong ngalengal lakira bisa rembang cepot anu kantos tepang dina impian gitu kayangan panyariosanana di dieu dalang menang ngajalankeun dora sempada dora hartosna bohong semada pantes dalang kenge ngabohong nanginange kapantesan waktu sajam jasi damel sadinten waktu sadinten tiasa didamel samenit kitu jeung para dalang ungelna urang kacarioskeun laki rabina ieu Astra Jinga sareng Dewi nyatana Lesminiwati parantos laksana pabeja buyur ka tiap ratu era kasabanagara yen Prabu Sukmadewa teh kagungan mantu nyatana Astra Jinga aya nu pro aya nu kontra nu pro nyaeta ngakulkeun anu kontra pangagorengkeun cenah di Amang Samudra teh minantuna raja teh monyet kolot pon kitu deui sieun nu ngangina atuh ka kuping nyatana kadangun kurang-urang astina urang-urang Pandawa rumaos kalenggitan Astra Jinga lajeng Arjuna mewah Kresna tumibaeun ngentening nagara Amang Samudra Sukmadewa bagyakeun ieu ka Sri Mahapetara disebut negara Amang Samudra leres
Anjeunna nu ngaku sukma dewa kaula pisan nuhun mangalingi-lingi.
Sulaksana teh janira wong ngabecik wong ajar katon sinten sinambating wawangi saking endi bangkunan sampean ditanya ngaran kaula teh Sri Mahapetra Kresna ngaran kaula teh Arjuna lamun matu daya maneh karang panglayunan tepat bidang kerbujang kaula teh tina garat Dwarawati puseur daya Merlaya kaula teh ti nagara Amarata puseur daya Indra Prahasta dupi pamaksada naon ieu teh sumping sanes wanci tanpa bemati anggal anjeun anu ngaran Sumadewa kaula pisan nu dipengker Patih Yamadagni kaula pisan Patih Yamadagni jauh teburung dijugjug anggang teburung tiang tayalian kalau temade sejatuh maros anu kahiji perkawis larabi neng astra jinga alias cepot nah laras ieu cepot astra jinga teh paratos janten binantu sarila laras pisan parantos jadi minantu eta Bang Cepot lain Bang tapi si Cepotnya mangga da kaula ge nepona mah geuleuh ngan aing bakat kunyahe ka minantu priyogi janten uninga irek kaula teh nagara Dwarawati teh nagara sahabatna Pandawa nguningakeun eta Bang Cepot alias Cepot Astajinga eta teh pawongan nagara Amarta panuhun tiasa nyaeta ngartos kana perkawis kadukan Astajinga eta teh pawongan kaula wayahna bedek dipentak ku kaula sabab di nagara Amarata teh kiwari lolos pangagungna teu aya duka ka mana ayeuna di nagara Amarta teh rahayat Amarta engkak-engkakan rahayat ditinggalkeun ku rajana teu beda ti anak hayam ditinggalkeun indungna ciak deui eueuh deui gaganti lanceuk kaula teh kaula Arjuna nu gelar bakal jadi raja bisa kaula jadi raja tapi kulit tumala numutkeun Rama Guru si Kombayana nyaeta kubugangna si Cepot tumata ka dieu gendek dipake tumal eta Astajinga atuh lamun dipaehan panggitan sarua jeung megatkeun durian anak kaula ieu hak kaula ieu hak Pandawa sumuhun padaeun mah parantos janten minantu nya pangneten kaula ge gaduha dipaksa ku kaula ieu we atuh supados aman malah kaula mah urang liron pek minantu tapi kaula menta gegaman Dwarawati sareng gegaman Arjuna iya maka betara nyuhurkeun diliron ku gegaman sampean sawios atuh pasrahkeun we gampil gegaman urang maling deui we mangga atuh pabegitu mangga mai ieu senjata kaula senjata sarotama taya sarotama ieu pancaroba taya pancaroba ieu Pasopati
iya Pesopati tanya Pesopati sok kemana pabongan kaula asa tebih atuh jiwa manusia diliran ku sakit teu imah naon teh kahayang sampean naon deui kahayang sampean nyuhunkeun nyaeta Kemang Cangkuh Wijaya Kusuma Kemang Cangkuh Wijaya Mawar geuning apaleun akang boga Cangkuh Wijaya Kusuma pasrahkeun we Raka Betara mah ieu Mang Cangkuh Wijaya Mawar mana ogan sang kalalopian ya ogan sang kalalopian senjata cakra udaksana aduh apaleun akang boga senjata rai pasrahkeun we Raka Betara tah senjata cakra karisi panungulna tah senjata rantai aya ieu nu kaula sok mana ada secepatna kadiekeun pawongan kaulana sok rampas pade sae paingan saur salila milarian senjata anu ilang kudu ditiangan lilit bari cicing nu mampah ulang alengkah neangan bari telempang keke senjata datang sorangan buktos mangga sok mana si cepona mana si aslajingana bade tumaros manawi apas jimat naon jadi jamus layang kalimusana jamus layang kalimusana nusaha anu lancek kaula kamana lancek anjeun ayeuna lolos teu tanggung jawab boga lancek teh ka nagara cing pencerong barang dipelongkupan ngapana sareng Arjuna jantana Arjuna sareng Sri Mahapatara Kresna aya nu mantul cahaya keuna kanataran Arjuna Kresna atuh muncanglah buka pugu kubomoli pakandangan geus mancing warangka ilang Batara Kresna jangelek dados Arya Sang Kuning ilang Arjuna jangelek dados Dewi Gedeng kamenyan koneng kawiwirangan paman Sang Kuning teteh kawiwirangan ke antosan teh Sukma Dewa ari sampean saha boga jamus layang kalimusada ai jamus layang teh nu saha nu urang-urang Pandawa ngakipekeun salirana ilang Sukma Dewa jangelek dados para Pandawali
kakangku iya geningan teteh permoni nyin iya teh seneng ampun sawang Sunai Pati Yamadagni sami muncang lapuh kapuh kepoh molih pakandangan Krisman Ciwan hilang Pati Yamadagni jangarek dagna Sri Mahapatara Kresna Sapada Raka Petara geningan ieu anu maling-maling senjata pun adi sareng salira ieu ulon-ulon teh kula iya menjadi ulon-ulon teh Yayi eta beli cangkir Yayi aduh wios ulun beli cangkir mun atuh pasihan sakadik malayi pangcalikan ya geunai gori deui lebih ke pageye-geye gitu nanaon sampean rumaos disimak dilepat ngagugu kana pangajakna kasepuhan ti jajar Sokalima kaula mangan saukur bibir samulemeng suku samulembang tetelan unita nama ya teh paman Kombayana cenah ayeuna kahancuran nagara Amarta di abang pintu geus kapaling senjata-senjatana di mana geus hancur Aswatama bakal jadi raja di Amarta kaula bakal diangkat jadi patih nagara Amarta kitu Gana Setra yang diangkat jadi sekretaris di negara Amarta biang baik jadi ya tidak ada ulah teh paman Kombayan Winodama ya Raka Betara guru sampean menit euy sama guru ngisin sarila mangangkeun guru ganti paman Kombayan maka sarila tega malingan kegaman perang sampean wayna sampean bakal dihukum jadi biasana kanggo sakatenang borogon resiko badan orang setorkeun kayang permeti dewa guru jagat pangapunten we Raka Prabu manawi teh sanes rama guru si guru drona kuaing disiksa tenul Raka ulah hati-hati Raka ari hati-hati Bang cepot sareng Dewi Lesminiwati muncang lapuh kapuh kepemolih pakandangan ilang Dewi Lesminiwati jangarek taktos semalurah kuda pawana ilang bang cepot jangarek taktos astra jingat kuaja paingan Bapak Dewe paingan jadinya pemajikan dan diseret-seret betung gede dan betung bapak nuhun ya wayahna ilaing dipakai jambatan berjuang pikeun neangan curigna anu maling kegaman Panah Panawa Arjuna sareng kegaman Juragan Batara
anu antuk da geuning lain lian guruna keneh pangaulaan di Pati nu maling gegaman pangaulaan nu maling gegaman Juragan Batara hayang tinggal syukuran di kantor mata saksi heula kaca ya rengse anu kapihatur carios dugi ka diwaktosna bobo sapanon calang sapakan kacaletot omong tisret tahapunten mangga urang tutup ku kembang peuting sedeng anyar makar tineparan sari merdeka